Hatiku poek, juru sukuku bau, tuurku noroktok, cokorku sing siremen. Ketika kamu mengabaikan rasa ini, teuing kunaon maneh berpaling ti urang, teuing kunaon maneh ngajauhan. Aneh, tong kitu atuh aa hariwang. Hayang sekali-kali mah ngabandring hate maneh nu jauh dibandang ku batur. Tapi apa daya teu kaduga, aing berjuang sacape-capena, batur nu meunangkeun sagenah-genahna. Apa maneh miner jeung urang karena beungeut urang ciga pangait bandros? Apa maneh miner jeung urang karena irung urang anu teu mancung jiga Monas? Maneh miner ka urang karena urang kieu? Waro sia teh lain lalajo. Meureun maneh teh emang gengsi jalan jeung urangnya. Buktina pas urang ngabonceng maneh naik motor, sugan teh rek nangkep ka urang, tapi nah kalaka nyepeng jok tukang. Wai, salain nyepengan jok tukang, maneh oge nyiwit beuteung urang bari ngomong, tong tarik-tarik teuing atuh ngajalankeun motor teh. Padahal pancan maju, cukup ngusap dada we aing mah. Dan urang nu ngarasa paling deukeut jeung maneh teh, ternyata aya nu leuwih deukeut, gehel anjing. Teu sangka, pantesan atuh beda. Sabar, da aing mah tetap strong. Tapi kita ari terus kitu wae mah aing nyerah, aing pasrah. Percuma mereka nyaah, tapi dianggap runtah. Capek dihare-harekeun wae teh. Teu dianggap mah rek ingkah. Hese, bogoh kanu teu bogoh mah. Ibarat meuli taiti kasirikisi. Dan akhirnya nya urang nyerah. Leuwih alus urang milih ngudag bagong di leuweung daripada kudu ngudag maneh nepi ka balueung. Dan pernah teu sih maraneh ngudag jelema nu ku maneh dipika bogoh, dipika nyaah, tapi si ituna teu paduli saeutik pun ka maneh? Pernah teu? Tawa urang hungkul meureun nya. Rieu tari geus kieu teh. Jol seak hayang karaokean, duet jeung Ultraman. Mung sakitu ti gokil alergi. Kelanya aing rek hamin heula. Assalamualaikum.